أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wabashiri jeung tepikeun kabar gembira saha ku anjeun allazina ka jalma-jalma amanu anu iman saha si ladzina wa amilu sareng ngamalkeun saha allazina as-solihati kana amal-amal soleh anna lahum kalawan sanyanyana nyaeta pikeun maranehna jannatin naon surga-surga tajri anu ngocor minta tiha tihandapun surga al anharu naon babaraha walungan kullama unggal-unggal rujiku dipasian rezeki saha maranehna minha ti surga min samaratin tina babaraha buah-buahan rizqon kana rezeki qalu maka ngomong saha maranehna haja ari ieu allaji eta sesuatu atau perkara jikna anu dipasihan rezeki saha kami hukana allaji min qablu tina samemehna wa utu sareng dipasihan saha maranehna bihi kalawan allaji mutasyabiha dina kaayan sarua walahum jeung eta tetep pikeun maranehna fiha di surga azwajun ari istri-istri mutahharatun anu disucikeun wahum jeung ari maranehna fiha di jero surga khaliduna eta jalma-jalma anu langgeng. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله sanyana Allah la yastahi etan teu ngarasa era saha Allah ayun riba kana rek nyieun saha Allah masalamma kana ibarat naon wae rupana ba'udatan mangrupa reungit fama maka perkara fauqaha anu tetep di luhureun reungit fa ammal ladzina maka anapun ari jalma-jalma amanu anu iman saha jalma-jalma khobar tina lapaz allazina eta faya'lamuna maka nyahun saha maranehna annahu kana sanyana peribaratan eta al-haqqu anu hak mir rabbihim dina pangeran maranehna wa amma jeung anapun ari allazina jalma-jalma kafaru anu kafir saha jalma-jalma eta fayaquluna maka ngomong saha maranehna madza kana naon aroda ngersakeun Allahu saha Allah bihaja ku ieu masalan rupana naon peribaratan yudillu nyesatkeun saha Allah bihi ku peribaratan kasiron kana loba wayahdi jeung masihan pituduh saha Allah bihi ku peribaratan kasiron kana loba wama jeung henteu yudillu nyesatkeun saha Allah bihi ku peribaratan illa aming alfasikina kana jalma-jalma fasik alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
alladzina jalma-jalma yang kuduna anu ngabatalkeun sa si jalma-jalma ahdallahi kana perjanjian Allah min ba'di disanggeus misakihi ngukuhkeun perjanjian eta wa yaqtauna jeung megatkeun sa si jalma-jalma makana perkara amaro anu parantos nitah Allah saha Allah bihi kalawan ma rupana ayu sholat pikeun disambungkeun naon ma wa yusiduna jeung nyieun karusakan saha si jalma-jalma fil ardi di bumi ulaika ari maranehna humnya maranehna al khasiruna eta jalma-jalma nu rarugi al khasiruna eta jalma-jalma anu rarugi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa dijarroka ayaan kumaha takfuruna kafir saha anjeun sadaya billahi ka Allah wa kuntum sedangkeun aya saha anjeun sadaya amwatan eta jalma-jalma anu maot fahyakum maka ngahirupkeun saha Allah ka anjeun sadaya summa yumitukum tuluy maehkeun saha Allah ka anjeun sadaya summa yuhyikum tuluy ngahirupkeun saha Allah ka anjeun sadaya summa ilaihi tuluy ka Allah turja'una dibalikeun saha anjeun sadaya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwa arimanehna allazi nyaeta zat khalaqa anu ngadamel saha allazi lakum pikeun anjeun sadaya ma kana perkara fil ardi anu aya di jero bumi jami'an sadayana summa tuluy istawa ngahaja saha allazi ila samai kana nyieun langit pasawwa maka nyampurnakeun saha allazi hunna kana langit sab'a kana 7 samawatin babaraha langit wa huwa jeung ari Allah bikulli kana sagala syai'in naon-naon alimun eta zat anu uninga.